Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani wal ishruna fi dzikri fana'il asya'a bi amrillahi ta'ala. Bab ke-22 bakal nyaritakeun tentang hancurna seluruh perkara dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'maru malakul mauti ayyafnal bihara. Diparentahkeun malaikat maut pikeun ngancurkeun lautan-lautan nu aya di alam dunia. Kama qala Allah ta'ala, sakumaha dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Sakabeh perkara bakal hancur kecuali Allah. Fayati malakul mauti ilal bihari, kemudian datanglah malaikat maut ke lautan-lautan. Fayaqulu, bari ngucap, qadin qadat muddatuk, wahai lautan-lautan, waktu anjeun ayeuna geus beak. Fayaqulul bahru, kemudian nyarita eta lautan-lautan teh, idzan li hatta anuha ala nafsi. Wahai malaikat maut, kaula nyuhunkeun heula izin, nyuhunkeun heula waktu rek nyengcerikan heula ieu awak kaula, rek pipisahan heula meureun eta laut. Fayaqulu, terus nyarita eta lautan teh, aina amwaji wa aina ajaibi. Kamana ombak kaulan begitu indah, mun cek urang mah pileuleyan eta laut teh jeung ombak. Wa aina ajaibi, jeung kamana keajaiban-keajaiban kaula nu sangat mengagumkan nepi ka ngabring tiap akhir pekan maroe cangcut di lautan. Emang ulah moe cangcut atuh gae teh dipoe mada meureun base ngan ulah teh bari dipake madangkak bae ping-ping ka mana-mana. Aduh aing mah tak resep nempel lagi. Wa qad jaa amrullah, saur ieu malaikat sungguh parantos datang perintah Allah. Fayasihu alaiha malakul mauti soihatan, teras malakal maut nyentak ka eta lautan hanya satu kali sentakan. Faka'anna ma'aha lam yakun, maka jadilah eta cai lautan teh seperti dan pernah aya, eueuh bekas rata kabeh hancur. Beres ngancurkeun lautan-lautan, summa ya'ti ilal jibali, kemudian malakal maut ngadatangan gunung. Fayaqulu, kemudian nyarios i malakal maut, qadin qadat muddatuk, wahai gunung, sungguh telah berakhir masamu tinggal di dunia. Pataqulul jibalu, kemudian ieu gunung teh nyarita, idzan li hatta anwaha ala nafsi. Abdi nyuhunkeun izin heula atuh supaya abdi bisa nyengcerikan awak kaula
Fatakulu kemudian nyarita ieu gunung teh, aina suudi, kamana tanjakan-tanjakan kaula nu sok dipake mendaki selama ieu. Wa aina quwati, jeung kamana kekuatan ieu nu selama ieu dipuji ku jalma-jalma. Uheuy sedih meureun ieu gunung teh. Wa qad jaa amrullah fayasihu alaihi sayhatan fatadubu. Saur ieu malaikat geus datang perintah Allah, ayeuna anjeun kudu ancur. Maka ieu malakal maut teh ngajerit atawa nyentak ka gunung, hanya sekali sentakan maka langsung eta gunung teh meleleh. Gampang amatnya ngancurkeun gunung, disentak langsung ngerumpuyuk. Eta urang lamun boga sentakan malakal maut, aduh geus unggal poe jiga teh aya korban. Teu kaop kasinggung saeutik santak jiga teh. Aya nu nagih hutang santak. Aih geus eta malaya baturna eta. Lamun urang boga sentakan malakal maut, ya Allah, hadena teu dibere. Summa ya'ti ilal ardi, kemudian malakal maut ngadatangan taneuh bumi teh nu selama ieu ditincakan ku urang, selama ieu dipake cicing ku seluruh makhluk. In qadat muddatuk, wahai bumi, masa aktif Anda telah habis dan tidak bisa diperpanjang lagi. Wih, tiga kartu Indosat bae. Fataqulul ardu, kemudian ieu bumi tia nyarita, idzan li hatta anwaha ala nafsi, sarua jeung gunung jeung lautan bumi ge hayangeun nyengcerikan heula diri. Fatakulu, kemudian nyarita ieu bumi teh, aina muluki, kamana kerajaan-kerajaan kaula nu pernah berdiri di muka bumi. Wa asjari, kamana pohon-pohon anu ararindah anu sok dipake barobogohan di bawah teduhnya pohon toge. Wa anhari wa anwa'i nabati, jeung kamana sungai-sungai nu selama ieu mengalir, jeung kamana rupa-rupa pepelakan anu ararindah, kamana pelak cabe Mang Wahyu anu buruk wae teh, kamana tomat Kang Herman anu teu jadi-jadi wae. Ieu kabeh bakal dicengcerikan ku bumi. Fayasihu alaiha malakul maut sayhatan, terus malakal maut nyentak ka eta bumi. Patasa qatuhiqanuha wa tagurun uyunuha, kemudian robohlah tembok-tembok bumi atanapi benteng-benteng bumi, sareng hancurlah seluruh mata air anu aya di bumi. Sanggeusna kabeh alam dunia hancur, summa yas'adu ilas samai, kemudian naiklah ieu malakal maut ka langit. Fayasihu, kemudian nyentak atawa ngajerit, patan kasifus syamsu wal qamaru wa tatanasarun nujum. Begitu disentak maka terhapuslah matahari jeung bulan, jeung bakal maruragan sakabeh bintang-bintang. Langit geus ancur, bumi geus ancur. Summa yaqulullah, kemudian Allah nyarios, ya malakal maut, man baqiya min khalqi, wahai malakal maut, saha nu masih keneh nyesa di antara hal makhluk-makhluk kaula.
Fayaqulu, kemudian nyarios malakal maut, Ilahi antal hayyul ladzi la yamut. Wahai Tuhanku, Engkaulah zat yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Baqiya Jabrailu wa Mikailu wa Israfilu wa hamalatul arsy. Makhluk-makhluk anu masih keneh tersisa teh nyaeta kahiji malaikat Jibril, dua malaikat Mikail, katilu malaikat Israfil, sareng malaikat-malaikat anu ngagotong aras. Wa ana abduka dhaif, terus abdi weh hamba Gusti anu sangat lemah. Eta malakal maut diberi kekuatan anu sakitu dahsyat ku Allah, tapi tetep bae di hadapan Allah mengaku abduka dhaif. Nah ari jelema diberi kekuatan ngan sakitu-kituna, tapi asa aing panggagahna, asa aing panghebatna, asa aing pangkuatna. Fayaqulullahu ta'ala, teras Allah subhanahu wa ta'ala nyarios, iqbid arwahahu, cabut sakabeh ruh-ruh anu masih keneh nyesa. Fayaqbidu arwahahum, teras malakal maut nyabut kana ruh-ruh anu masih keneh tersisa anu tadi disebutan teh. Saparantosna kabeh dicabut nyawakna ku malakal maut, kemudian Allah nyarios, ya malakal maut, alam tasma' qauli. Wahai malaikat maut, nah anjeun teu ngadenge ucapan kaula, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh anu boga nyawa pasti bakal ngasaan maut. Wa anta khalqun min khalqi, jeung ari anjeun ge pan eta salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk kaula. Mutta anta, maka atuh anjeun ge kudu maot. Payamuta, maka mautlah ieu malakal maut. Kumaha caritana akhir kehidupan malakal maut? Saha nu nyabut nyawana jeung kumaha cara dicabut nyawana? Tunggu episode berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.